Iya dipersilakan buat Miss Ria. Oke tilap Kang Doli, kameramen fotografer. Anak-anak Sinang Laya Kapayun Engal Ngen. Pasukan Pagoda, Pagoda, pasukan goyang dangdut. Oke. Hiwari tos gumelar putra pajajaran anyar wawanena sumebar sajagat raya kawentar ampuni timpul sabar tindak tanduk nanteina tunjuk ceruk jalur cacadan Siliwangi keur panangeuhan wang si tepi tutur nyambungkeun asmanu luhur wawanena kamasyur numpeskeun jalan kabur wang si tepi tutur nyambungkeun asmanu luhur wawanena kamasyur numpeskeun jalan kabur alah alah Sinang Laya bergoyang disarangan oge tila kau Karang Taruna kaum kaler rekan-rekan anak-anak Papolin sadayana eka urang sasarangan Pagoda pasukan goyang dangdut sadayana kedit abah pada mauran kau meser mejikom alhamdulillah dipersilakan buat Miss Ria dan Santi Dewi Pantura 2. Oke. Kiwari tos gumelar putra jaman jajaran anyar wawanena sumebar sajagat raya kawentar ampuni timpul sabar tindak tanduk nawiwitan tunjuk ceruk jalur cacadan Siliwangi keur panangeuhan wang si tepi tutur nyambungkeun asmanu luhur wawanena takabur numpeskeun jalan takabur wang si tepi tutur nyambungkeun asmanu luhur oleh Wangi naga ukur pan mentas ke jalan tercabut suara dedek saya cobi bapak sadayana ngen ahli waris sadayana kaparayun oge area parkir oge tilap anak-anak Karang Taruna kaum kaler mobil khusus kau anak-anak Karang Taruna di Sinang Laya panginten rombongan mempelai pemegat obat cobi ibu pada kapayun Kiwari geus gumelar putra pajajaran anyar obat duka maksud pajajaran tempat payung keadilan amputi putus sabar kesatriaan wiwitan Siliwangi ginanjar sunyi temuan kasut kepahlawanan juru bakti perjuangan lambang kejayaan teguhkan perjuangan baheula kacabangan jaman ngadeg kalur pakuan duka mansur pajajaran tempat payung keadilan obat Arina di kondangan Wa pesti asma warisan
taruna. Wangsip. Cek